Ka imah disamper bete. Ka imah disamper. Minta sampe. Sampe anakna atau aing mah geus dipepenta aya can umuran-umuran acan can buahan-buahan acan euy ieu teh karoge. Yang naon ieu teh make jeung minta sampe? Lain minta sampe. Ka imah disamper urang moro. Oh, jang comro nya. Heeh, jang comro mah urang ge lain teu hayang ngungkul. Lain minta sampe, ka imah teh disamper urang moro katinggalin ku batur. Oh, jualan orang nyeun comro jualan. Oh, ai kitu kieu mang aya inisiatif kitu mah euy. Di dieu teh panrea tukang nu marelak sampe tuh loba tuh. Mealian we tong menta tuh aya rek jual mah tuh. Da urang mah lain menta. Ulah dirabut can ayaan. Astagfirullah. Ya lamun jeung ayeuna rek jualan make mementa meuli aya rek ngajual mah. Da ya malah leutik kene entong leutik kene. Astagfirullahaladzim. Nah tuh ka ditu tuh neangan ka batur anu rek ngajual mah. Astagfirullahaladzim. Gerayap di dieu nu gede mah yeuh yap. Lain abis minta sampel lain. Sampel mah di ditu ge aya. Entong. Lain urang moro katinggalin ku batur. Oh, ini anjing we kalemur nam kalemur we di ditu di lemur neanganana di dieu mah ngarora kene bedul ah. Aing kalah rudet dada lain minta sampel.